Kami cek umiatia dilarang ku Kangjeng Rasul ngiringkeun janazah. Ngan teh dipastikan ka kami sebenarnya mah loba keneh salian kami ge anu dilarang. Jelas nama awewe sering dilarang ku Kangjeng Nabi ngiringkeun janazah ka kubur. Tidinya lah akhir nama jadi sababaraha madhab nurutkeun ceuk madhab urang mah madhab Syafi'i ulah awewe mah ulah ngiringkeun janazah ka kuburan ulah teteh makruh nage hampir makruh tahrim. Mun di zaman urang ayeuna mah lantaran boro-boro nu lain ustad nage lurak lirik bae. Atuh boro-boro ustad Habib nage lurak lirik bae. Geges ulah kurang iring. Orang mah gua, ini kan mengantarkan terakhir bapak-bapak saya, kok nggak boleh? Situ yang nggak boleh. Mun kurang dipasrahkan, udah lu aja gua pada pulang dah, lu nguburin dulu situ dah. Coba ge ka awewe, udah situ lu yang macul, lu yang duanya deh cerik sorangan gege. Dititaulah mangamu ku urang teh mun urang baralik titahnyana bae nguburkeun cerik sarewe emang senjata awewe itu adalah menangis. Senjata paling istimewa jitu jasa awewe mah. Geus beakeun bae ngomong aja bae nyung sebrak cerik. Kebingungan cek Habib ini bagaimana ini dirayu salah enggak dirayu salah. Saja senjata ampuhna cerik eta. Ai lalaki mah senjata ampuhna teh ninggalkeun imah. Pum, wah sabodo. Eta beda, jadi beda senjata. Teh geus tarariis datang deui lalaki mah ka dinya tuh ngaranna ge buaya darat. Saya mah urusan lalai caritana jadi nuturkeun ngiringkeun janazah ka kubur awewe mah dilarang ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah lalaki bae. Al-qaulur rajih bin nisbat li hadha zaman alladhi kathura fihi al-fasad. Tawi kaul kang unggul kalawan dinisbatkeun ka ikilah zaman kang akeh fihi ing dalam zaman opo karusakan wartafa'al hijabul narima ilang opo aling-aling adam muttiba'il janaiz didinya wa adam jadi ittiba'ul janaiz ala nisa'i tulis di sisina wa hadza iskalun lala ala shawab adam muttiba'il janaiz ya pas gitu. Lan nisa'i jadi kaul roje dinisbatkeun ka zaman tahun 2012 mah anu loba pisan karusakan lantaran jelalatan mata-mata lalaki wartafa'al hijab awena geus teu make kerudung eta mah ada mutibail janaiz anal jalan iza ulah sok ngiringkeun janazah bagi awewe mah ulah antaran ke batur nguburkeun nya nama bobogohan kan eta penghinaan terhadap mayit minimal mata mayan mata tring treng nah eta kan lantaran mata ge bicara lain sungut bae akhi cek tukang syair dulur gaula anal jufun sanyana talakop mata teh tatahaddatsu eta ngomong sabenerna mah lirikan pertama tring, lirikan kedua tring, lirikan katilu nyungsep. Atuh geus kitu sabenerna masyaallah. Tuh kitunya nyungsep da nyungsep hate luluh. Kau mau jadi beres senyum, waduh dunia ini milik kita berdua. Aduh budak oplok jasa. Yang lain ngontrak semua. Geus teu beres da teh geus kitu. Akibatna atuh lamun kurang modal motor dijual eta akibat main mata.
akibat main mata motor geus beak sepeda dijual sepeda geus beak baju-baju dijual eueuh jualan deui aya ge kitab tafsir Munir jual bae eta jahat jasa eta dari mata turun ke hati seperti kitu mantak ulah mantak cekolot baheula mah jangan suka main api nanti terbakar budak kuari mah hayang nyaho terbakarna gua blon teh coba wal musibatu ma bariha mauqi'uha minan nufus mulih balan utaya musibah iku aranana lubar-lubar opo tunibane musibah saking pirang-pirang awak-awakan muliman iku kang lara sedangkan musibah teu eureun-eureun terjadi ka awak eta teh panyakit nyeri wan nisa'u la sabra lahunna wala qudrata lahunna ala hamlil janaiz dan utai pirang-pirang wadon maiku arana nahan uji iku maujud gadoe nisa dan waranana kawasa iku maujud lahunna gadoe nisa ala hamlil janaiz ngatasé nanggung ing pirang-pirang janazah sumartane ma'al khaufi sumartane wedi minta kasufi mahasinihinna saking narima kabuka pirang-pirang kacantikanana nisa sedengkeun awewe mah teu tahan uji teu aya kawasa kana mawa janazah jadi bahkan ngiringkeun janazah neuleuh janazah bari rempan jasad tina kabuka kagelisanana kacantikanana sedengkeun lalaki di mana-mana neuleuh wajah awewe nu geulis beda bae boro-boro anu can kawin nu geus kawin ge rada lain deui bae bangunna teh haju bener-benerkeun kopiah haju bener-benerkeun atuh kancing haju beda ta eta pangaruhna kos kitu atuh Habib ge sorbana di lempeng-lempeng eta akibat deredo geulis eta kos kitu jadi aya efek langsung eta mah otomatis berarti diciptakeun ku Gusti Allah eta mah mun cara mobil di atas Innova asal dipencet bae geus bae jadi harurung kabeh nah ieu ge asal neuleuh langsung Masya Allah geus bahaya geus ulah lah geus kono mah ulah we geus awewe mah ulah sok kilu campur ka urusan-urusan kos kada itu di imah bae geus awewe mah walidzalan kena iki laiki wala sabra lahuna qala rasul ngucap sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liniswatin gadoe birang-birang wadon atsba'nal janazah kang ngiringkeun ya niswa ing janazah ngucap-ngucap ing laqad irjana ma'zuratin ghaira majuratin balik bae sira wadon ma'zuratin ale kang sakehe kang daroraka ghaira majuratin tur hale orana kang den ganjar geus balik bae lantaran ieu berangkat ka kuburan dengan sakadar dosa hungkul teu aya ganjaranana masyaallah at-tahlilul labzi wallahu a'lam